Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jalan. Kan? Ya, terus beres, terus direbaskan. Kayaknya abdi mau alami udah ada bagian ngarona. Dari karena Ya. udah nggak dia bisa sare sekalian ada kebaturan di dinya lah kabeh. Loban karena Aduh, kata terang, gua ngupami pada ngiring mah mangga we. bayi lagi gimana bisa sare Mangga tuh. ayo lah. Ayo. Bun, ada Bun. Tadi ya. Geus di mana? Ya ngopi. Ngopi ya tinggal itu. Kopi geus aya ye minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantesan atuh ieu teh saya nih hayang ka dieu loba opi yang geuningan. Aya we. Nok lieu barangan yang ngopi. Ayo. Jalur nanya. Wah, Bapak geuningan haturan ya. Ager jan. Ayo ka dieu naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok ada. Kabat. Aduh, para runten kesayana ieu teh ka ieu bade ayak perlu gi ka iki sakedap. Oh, nyaman sok. Ya, sok. Ki, nama motor sakedap. Ka mana? Ayak perlu gi abi teh eta tatangi. Baturan yang urang mah. Wios nyari rawe. Iya tuh. Den, butuh mobil apa ke weh? Da kuncinya ki nempel na eta dina dashboard. Oh, wios juragan nganggo motor iki weh. Da moal alami lah sakedap. Atur nuhun nya kinya. Ya, mangga. Ki. Ka mana eta? Cicing yang salat mun kudu nyaho, kan bahaya tuh. Lain. Cuma Dia anu gering cenah kadenge teh. Ya, San gering. rek antarkeun nu gering meureunna. Anu gering. Oh. Oh, Geus sahanya. manggeus lah. Ya, teu jadi masalah. Nanyakeun. Iya. Dia nu gering Itu saha. tetanggana gering. Oh, gitu. Tapi tetap orang curiga rek ka mana tah? Ya kieu mun dirurusuhan aing teu percaya ka si Didin teh. Assalamualaikum. Punten Lel. Iya aya titipan barang ti Dewi. Punten bisa kayak kawengian. Siap. Istirahat di tempat. Ya. Selamat malam. Ayeuna urang kudu jaga bisa aya munding ngamuk gajah mata. Siap. Hormat. Gerak. Bubar jalan. Nuhun pisan titipan barang nak Mangga. katampi. Mangga ke diwatoskeun mun. Ada tuh linggih lama. Hatur nuhun. Nuhunnya Oh, mangga. Sekedap naon? di foto ka ngobok tos. Oh dia tuh. Ya, siap. Sok. Punten ya, Lel. Sip. Ya. Hatur nuhun. Sami-sami. Mangga. Iya lah, tuh. Mangga, hatur nuhun. Aduh, halana sem hirup di motor teh. Oh, can dikontakkeun poho. Lel, mana Lel? Mangga. Assalamualaikum. Din. Kunaon sarangan sarengnya jika dugel di dieu. Alhamdulillah. Aya kabungah ieu teh juragan. Kunaon, ha? Iya, tuh ku rahasia tuh juragan. Ya, cek aing ge lain nganterkeun nu gering. Tinggal eta. Nganterkeun nu gering. Aya naon? Aduh, kasar. Gitu apa? Tapi geus biasa teh. Biasa eta mah. Jangan minat. Didin. Didinya mah kopi sangki. Hayangnya hawa eta sia batur teh. Iya tuh. Naon? Entok. Tong iya tuh ki ribut wae si Jes masuk hayang apal wae.
Tuh kepo pisan sih eta mah. Oke lah. Cing ningali urang. Teu bisa. Cek kurang ningali. Si eta main sabet wae HP baturnya. Igelo sugan tengah terkenu gering. Mana ningali? Iya. Iya mah. Walang kadung jelema teh. Oi. Sugan teh bener mah tengah terkenu gering. Ngadon di foto. Di foto geus ningali anjir. Wan. Ada mana itu bae. Ya sih Akal-akalan ya si Gidin. Hah? Cenah majarkeun reka nu gering. Ayeuna buktina geuningan ieu kumaha ya kumaha bisa kejadian kieu kumaha? Hah? Kumaha ieu kejadian saya? Aduh. Ya, ayeuna oge, Din. Cing buktikeun. Tingalikeun we aya bejana. Mana sendal aing teh, Din? Ngalikeun, Din. Saya tadi dinya. Jaga malam, bari ka mana heula ieu ayeuna? Kirigang udah kidul barana. Kidul wae. Hayu atuh urang ka kidul. Baik kidul wae. Ayo. Langsung ka kidul wae. Aya wae si Asbun. Nah, cek aing cicing we di dieu nya Berarti si Asbun nanti muru ka didinya nya. Arab teuing aya. Gama mau aku Asbun ganti ku AA Lepis. Apa teu juragan? Deui tah. Aki-aki lagi bisa. Bener-bener asa penasaran euy. Masih aya nyaho bener. Asbun. Amalina Butuh mah ya mah dia takeun. Malam Jumat euy. Kada muriding ya beureun kurang euy. Maaf kejadian anak ka si Asbun. Karep teuing kumaha manehanana. Teu pugu-pugu jeung amek-amekan. Iya, urang ayeuna jaga malamnya. Itu saha, Bro? Curiga naon. Urang tinggali ka. Intip teh. Saha? Saha jadi wau teh. Ini bro, orang kadi ulang tinggal bro. Turun bro. Aneh turun bro. Wah, orang duaan itu turun Aya bro. naon nih sabenerna mah Din? Kieu sabenerna mah urang teh katitipan ku si Dewi. Mikeun mah mikeun we mah kayak jeung hayang dipoto sagala meni. Ai maksudna mah supaya aya barang bukti jangka si Dewi tah ieu geus nepi barang kitu. Teu kan penangkapan si Asbun lain deui atuh. Ada si eta Kitu mah mah. kitu si Asbun mah. Jelemana sensi. Keur mah ya. Keur mah eugar geus ka boncengnya puguh curiga. Aduh, mahanya geus dikararonci euy. Wah, sing ngaganggu jadi masalah engke jeung urang deui. Tapi penasaran dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengah jam sabar itu malam Jumat itu euy. Aing masih sinaon we kejadianna ieu. Assalamualaikum. Waduh, kena mah bicara rek ieu. Aing paur ieu teh. Pengen geus peuting kieu. Aya kumaha nam langak-longo. Itu sahanya bro. Tuh. Sabar. Ayo sampeurkeun mang tewak bro. Saya buka. 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 Geuning si Asbun.